Cek, ieu teh abi teh gaduh colenak. Ari colenak teh murang kalimat teh arapaleun. Naon ari colenak teh penasaran we nya ieu teh meser colenak. Salerosna teh colenak teh bahanna teh naon? Ngadamna teh nu kumaha? Kumaha nya? Si urang bukanya hiji-hiji ya. Oh, kurang tinggali di dia bebarengan ieu nu ngaranna colenak teh. Nah, ieu teh aya dua. Saurna teh ieu teh naon? Mana ieu teh original hiji. Terus ieu teh durian hiji gitu. Tah ieu teh colenak zaman ayeuna. Colenak zaman ayeuna mah aya rasaan. Ai baheula mah colenak teh hiji we rasana teh. Naon teh? Nya rasa original teh ya. Nah, tina naon colenak teh? Tah ieu teh salah sahiji kadaharan Sunda nu aya di wewengkon Bandung. Oh, di Bandung. Lamun ka Bandung pasti ieu teh kadaharan anu paling populer. Tah ieu teh colenak teh tina naon cenah dijieuna. Colenak teh dijieuna teh tinu peuyeum sampe. Cik, urang buka heula coba. Urang buka peuyeum sampe teh naon bahasa ayeuna budak apaleun teh sampe singkong beureun nya. Singkong, ketela pohon. Urang buka teh geuningan oh kieu mah kabeneran colenakna teh atau sedih hijikeun. Padahal mah disebut colenak teh singkatan. Naon teh? Nya eta cara ngadaharna dicocol enak. Dicocol. Dicocol kan berarti itu kedah namanya. Kedahna mah dicocolkeun sia tetap kumaha cara teh si peuyeumna teh zaman baheula mah dibeuleum heula. Dibeuleum nepi ka rada coklat. Terus dijieun kincana. Kinca teh nu mana? Kinca teh ieu nu beureum. Kinca teh dijieunna tina gula beureum, gula aren jeung kalapa. Nah, carana teh ieu teh lain dikieukeun baheula mah. Potongkeun, cocolkeun kana kinca, am diuapkeun, nikmat pisan gitu. Ieu teh colenak ieu teh bisa oge aya nu ayeuna mah lain dibeuleum bungkus. Di kumaha tuh? Aya nu diseupan si peuyeumna teh. Seungit balehir ka mana-mana. Nah hadek diseupan, nah hadek dibeuleum sarua. Rasana kumaha sarua. Kadang-kadang zaman baheula sore-sore balik niis kadahal colenak jeung kopi, jeung cai teh hangat. Eta teh nyeunah pisan. Cik raosan Sok urang kami teh kusabab ieu naon baheula gitu. Oh, urang cobaan rasana karena ieu teh rasa naon? Naon tadi teh? durian. Pasti ieu mah bakal kadu berarti nya. Kadu, duren mah cek bahasa Sunda mah atawa Cik kadu. urang nyobian ya bismillahirrahmanirrahim. Oh kieu. Oh ieu teh sampe anu dibeuleum. Ieu teh sampe Dicocol dibeuleum. Dikulu baheula. Terus dibeuleum. Terus dia teh dihuapkeun. Oh, dicocolkeun heula ka diablengkeun jalankeun. Enak. Enak. Aya rasa durianan. Oh, nyala pisan. Alhamdulillah. Lamun nu original sarua, nu original oge nu original mah asli. Rasana ieu mah aya eta durian nya rasana. Asli rasana tinu peuyeum sampe unggul. Nya eta tuh tinggal si sampeuna teh dipeuyeum meunang meuyeum teh dibeuleum. Aya ieu mah nepi ka genghek ieu tapi enak nu kieu teh. Oh gitu. Cing abi mah da resep nu genghek ya. Cing. Rasa asli bener-bener colenak zaman baheula ieu mah. Tah ieu nu disebut colenak teh. Alhamdulillah atuh hatur nuhun penjelasanana panginten. Ieu anu dinamina colenak. Hatur nuhun.